kuring booking ayeuna setan ngumpul ayeuna mun teh urangna teu aman kumaha loba ayeuna ka eta menunggu nu ayeuna mun teu sempurna nu ayeuna geus sempurna. Oke, kadua nasi ingat lamun ayeuna mun teu posisi orang anu dibutuhkeun di masyarakat, figur kokolot di masyarakat, ajengan di masyarakat. Orang temenan lamun gantina ninggalkeun masyarakat anu bodoh, ninggalkeun masyarakat nu teu hafal kana aturan agama, cul urang nikah doraka. Eta mah teu meunang ayeuna mun eta mah kukir urang teh jelema anu teu dipikohot ku batur nu teu dipake ayeuna ku batur eta mah bae da teu ngurus ayeuna mun teh umat mah nu ngurus umat mah teu meunang sabab junjunan ngadawkeun idza dhaharatil bidah di mana-mana geus mahabu geus merebak ieu pabidahan teh maksiat pamungkaran dosa-dosa wasakatal alim terus ayeuna mun tama ieu alim ulama jempe berepe tara gurah geus tara ceramah tara pidato tara mere penerangan fa alaihi laknatullah maka keur seorang alim eta wasakatal alim nu alimna ulama nu ga ilmu jempe we cicing wae tah aya kabejaan tah aya kaburuk fa alaihi laknatullah maka kena ka ulama eta adalah laknat Allah Subhanahu wa taala maka eta wayahna ulah rek nyingkah ti lembur eta ulah rek nyingkahan lingkungan masyarakat eta di ajengan nabi anu ayeuna mun tamangawal anu mimpin di eta ayeuna mun teu meunang nu kitu mah jadi eta mah kudu kieu kudu wayahna kudu cicing dirinya oge siapkeun kasabaran anu sempurna siapkeun eta kasabaran anu sempurna ila ayataju fi subatin nas ila sabil tawil wa wasul min adil wa nadrin khatib wa istihanatin billahi ta'ala wa yahnabi kan bae jelema ayeuna ngarewan oge keun wae jelema ayeuna maroyokan oge wayahna sing sabar keureukeun we berte jelema teu ngagarugu mareneuk bae ngeureuyeuh we ngabejaan mah ngawurkan ngeureuyeuh we pete jelema ayeuna mun teu ngarti bisa komo teu ngarti bae boro-boro ayeuna mun tama jeung barang bere ieu mah naon kan bae keur jadi perlu ayeuna mental baca anu bener-bener sempurna sabab nyingkah dirinya teu meunang ceuk aturan sarua jeung ngatep nyaeta jelema dina munkar dina bid'ah lamun urang ayeuna dirinya terpaksa kudu nyiapkeun mental bae engke teh capek nama teu adeuh tapi kan engke teh aya paribasa nu asih di pulang seni ajengan anu kitu bebeakan ngabelaan ena masyarakat kalau kanaon kamu mah kan bae wayahna we nah kitu ayeuna mun resiko alim teh kitu lain ayeuna mun ngali teh amplop perangsang lain gitu resiko ayeuna mun teh alim teh ayeuna mah eueuh ieu kitu alhamdulillah eueuh ayeuna ayeuna baheula jeung ayeuna di fitnah jeung ayeuna di teror ayeuna vieu jeung teh kitu ke masyarakat teh ayeuna karena ukur teu ngagugu bagi ayeuna mun teu mah teu naon teu balik nyarekan ukur teu ngagugu ukur hare-hare bae atuh ukur hare-hare jalan we jalan jadi hirupkeun ayeuna mun teu majelis ayeuna mun teu ilmu hirupkeun ayeuna mun majelis zikir pek teh hare-hare kan bae hare-hare oge malah ayeuna kalau ngamusuhan bae ngamusuhan oge asal kurang ulah sarwana jadi kata wa yakunu fil mana munfaridan anhum engke infirona ujlahna secara maknawi gitu wa in kana bisasi mau najan aya awakna mah
campur baur kaya namun tama hatena fa'in kalamahu lamun itu masyarakat ngajak layanan gitu lamun ngajak ngobrol layanan lamun aya namun tama eta ngajak torojol ngajak abdo mau hormati sok bagiakeun sesuai aya namun tama jeung kadar jeung kelas aya namun tema tamuna eta torojol pejabat hormatnya tak kucara pejabat torojol aya namun tama masyarakat anu ya biasa-biasa hormat ku kelas masyarakat eta malah aya namun tanaon kurang teh subut nuhun kasa leuwih kasa rumpakeun aya namun telinga nuhun alhamdulillah padahal teh mah aya namun teh kita eta mah naon eta mah supaya aya namun genaheun hatena wa in sakanu anhu wa aradu sabat bongo mun sabat bongo igetana madalika minhum maka kurang diambil kesempatan jadi cari kesempatan dalam kesempitan pek aya namun tama eta teh cenah aya namun tama dahar ulah mangga aya namun tama tuan nah ieu mah lain nyaritakeun kelas ieu nya lain ieu mah ya nyaritakeun itu nah eta mah enggal anjeun aya namun tama lebat heula ka kamar menang 1000 sukan salawat sabat bong adaan iya aya namun itu tamu sinatuan ataupun aya namun bantuan urang aya namun teh manfaatkeun salawat 1000 kakara nah geuningan aya namun teh geuningan aya namun teh kayak sanes simal aduh mangge parantos aya namun alhamdulillah geus kitu teh aya namun terus yang aya manawi ieu teh nya sumping karya teh bilih aya kaperlunya buru tanya aya namun teh kabutuhanana memeh aya namun teh mah loba ngobrol kan itu kan ieu pas lolobana mah ai kebutuhanana hanya rek mulem ari aya namun teh mah ngobrolkeunana wah ngobrolkeun itu ieu mah padahal kaperluanana rek naon rek moana mah we ieu teh karya teh sejanya keun pakem bade aya namun anu alhamdulillah geus sakitu sakitu wae alhamdulillah mangga atuh bilih seueur ayeuna keperluan teh mah bilih kawal waktos padahal intina urang kitu sabisa ngageunahkeun ayeuna mun tamak itu urang teu kaganggu eta ulama mah babari hayang ayeuna betah ngobrol jeung ulama mah ka ulamana mawa masalahna lain masalah problem keluarga lain masalah yang mentah hukum masalah yang mentah agama lain masalah teh mah ya teh yang mentah dia terhukum jeung aya hesewe usaha saya nunggu usaha lumayan aja udah sakit aja ya ternyata kita ya namun sama gaduh masalah ya dina ayeuna tepan dina buruk kumaha kieu sareng ayeuna mun teu sareng ieu teh nuju paketer tapi teh jadi pun bojo teh kumaha ieu teh saha nu lepas teh eta baru eta bakal bertahan karena di dinya ieu posisina kuruna di dinya eta mah ajenganna teu menang ingkah ditanyakeun kitu mah gitu terus sakudu layanan saberesna saecesna hukum teh gitu ya gerasok ayeuna mun teh kaajengan mah lamun ayeuna da urang mah matak ayeuna mun teh ajeng tempat teh ngobrolna ngaler-ngirul nya nyaritakeun ka bingung kasusah lain atuh ayeuna mun teh keur kumaha ibadah kabeh tercantian saena usul cacat ya cacat leres dina leresan susu dina leresan salah dina leresan rumah tangga tanyakeun hukumna eta insyaallah mesti teu kasabar jam oge dilayana dan enak kewajiban eta mah kitu keur urang ayeuna mun lamun keur ajengan nyata sabisa mana ayeuna mun tama anu aya manfaatna lanjutkan mana ketika geus teu nyambung ayeuna mun teu manfaatna buru-buru ayeuna sabisa wa in kanu fi khairin lamun aya dina nyaeta obrolan baik wa haqqin aya dina obrolan benar sa'ala bantu sok terus layani terus
wa insau ila labin wasarin lamun obrolan geus ngalir ngidul wasarin kamu geus kana kagorengan mufat batur ngomongkeun batur ngajejer batur mah ngadukeun batur mah kholapahu sulaya waradda alaihi tolak ayeuna bahkeun ayat tutur ulah lasar wa hajaru rek teh ngagu goe ayeuna mun teu geus aya nya wayang sampai ayeuna akal sagieu teh aya orangan aya perjogi imam teh karena geus ngobrol geus nyambung geus ka mana karep ayeuna mah kitu geus tina mah ayeuna mun tama ieu mah da ujah kurjaan ajengan heula geus kitu dan ujlah ayeuna mun terek lompat ka tungtung gunung ka puncak gunung rek ayeuna ka basisir erek ujlah di dieu gitu kudu jadi ajengan geus babari ke urang mah geus lamun ayeuna mun tamah yang ujlah rek ngaji neangan duit balik ka imah sok ke sabisa-bisa rek tasbih rek salat ayeuna mun tamah eta ngaji neangan duit balik ka imah geus balik ngaji ka imah geus boga duit geus kalau ayeuna mun teu panganapaka geus kitu rek sare-sare ayeuna teu kuat dipake matukan mata sarawat wiridan mah geus kitu naon ngaji deui isuk ngalah duit beunang balik ayeuna ka imah naon ayeuna mun teu eta kaperluan ayeuna rumah tangga geus kacemporan geus atuh cenah ieu ayeuna mun teu ieu aya tanyakeun cenah teu ka hati keur nanyakeun ka Mang Abel ayeuna Abel ayeuna ieu geus kati geus balik deui kitu eta teh ujlah ieu ujlah teh ayeuna ngajauhan ruang riung nu teu aya manfaatna nu teu jadi ibadah kitu maksudnya nyata ngajauhan ruang riung eta nyata supaya waktu orang jeung hati orang teu kaganggu gitu geus ayeuna mun teu ujlah teh kira-kira ayeuna mun teu sakitu geus kumaha atuh lamun ceuk ieu ujlah teh wal ujlatul aula idza asada la tasaban mangkana abaqo latin wa tasawurin fi'in ila kahuwa wal ujlatul aula ila fasada zaman al-khawfamin fitamin bidinin mu'batana wa kaza idza al-hukum habisu ba'adim aofi haramin awlida kamu masila wa'ir kilaku bidan sinafi jum'ihim wa jama'atin aona wida lika putira ada lima bil ya biru ya murawanil anak kiri kotnya mutahamila sabran ala kulli ayatwimu bidani isya no bima'adila latas saban ulah
babarengan sanyana anjeun ulah ngabarengan sanyana anjeun man kajalma kana anu aya eta siman eta ahli batalatin ahli pabatalan teh ahli salah ahli doraka ahli maksiat wa tasawwir jeung ahli ngaremehkeun ahli gagampangan fid dini dina urusan agama zakat ari kitu teh ngabarengan jalma anu ahli batal ahli gagampangan ngaremehkeun kana agama teh nya eta kitu teh al balau jadi ujian jadi cocobaan hartina hei jalma anu keur ngambah keur diajar keur maksud keur nuju kana jalan pibageun diselametkeun akhirat keur nyangan kabagyan akhirat urang mun di dieu mah keur ngaji teh salih teh keur ngambah keur nyolan keur ngeuyeun ieu maksud jeung tujuan hayang kasalamatan jeung kabagjaan di akhirat ulah rek ngabarengan jalma anu eta jalma teh nyaeta ahli batal teh ahli kasalahan ahli doraka ahli maksiat ahli mungkar jeung ahli tukang ngagampang baean gitu ngagampang baean kitu wae baelah ya kitu wae mah nah ulah dek babarengan jeung jelema kitu sabar babarengan jeung jelema kitu balaun mahdud eta balai anu jelas-jelas anu eces musibatun udma eta musibah anu katidaklahagana karena watak teh sok maling nyata sok kapalingan jadi kieu lamun urang gaul jeung jelema alus maka lambat laun urang bakal kabawakeun alus gitu karena ditarik aya namun sama perwatak urang ku itu atau itu narik karena watak urang anu goreng lamun aya namun sama gaul jeung nu alus mun gaul jeung nu goreng jauh jeung jelema anu fasik tukang doraka nya otomatis meusing tadina urang bageun oge bahasa Sunda mah bakal kabaul bakal enak kabaul jadi tinggal dua we lamun urang erek ngabaul lamun rek ngabaul gaul jeung jelema doraka jeung pemabok jeung pelacur oge lamun urang bisa ngabaul gitu. Jadi hartina deuk mawa manehanana tina salah anu bener ieu deuk mawa nyata tina goreng anak ku urang ditarik jeung baul sok bebas deuk jeung preman rek jeung artis, rek jeung pelacur, rek jeung pemabok, rek tukang enak mah lamun urang nyata bisa ngabangun mah. Ngan lamun kira-kira urang leupuh yuni gitu. Babari ayeuna ka baut. Tinggal aya namun tama tanyalah kana teh aya urang aya namun tama jelema bager atau jelema teu bager lamun aya namun teh jelema bager usahakeun hayang nyaeta ngajak alus ngajak bener ka batur bebas deuk jeung pelacur deuk jeung pemabok jeung tukang aya namun tukang maling tukang babok tukang eta mah deuk nyait manehanana nah kada aya namun teu hati-hati aya namun taman narik manehanana aya ujung-ujungna jadi itu nu bedas jadi ku aya namun tawa kudu siap urang nata ieu kitu teh kuat aya namun teu misina lamun urang kira-kira geus menikah aya namun tanggo jeung batur we jadi urang ni nunggu ditarik ku ajeunana jadi orang tanya namun tadi tesabaraha bager oge tesakumaha aya namun tama urang boga ilmu oge gede
musahabah pergaulan teh gitu babarengan teh gede pengaruhna dina agama mesin jeung tenaga oge besar efekna besar aya namun sama dampakna tina pergaulan teh di mana-mana aya namun sama gawe jeung alus eta teh bakal kawarkeun alus di mana-mana gawe jeung goreng kieu cara pan aya namun sama sok cobaan aya namun gawe jeung tukang arang mesin teh cebak-cabak kudu aya namun tema sok cobaan gawe jeung minyak sengit meusing aya namun tema tarang meuli minyak sengit oke nah kudu aya namun tema katepaan-tepaan we jiga kitu cenah jiga aya namun teh kitu mun urang gaul aya namun teh jeung ulama jiga santri wae mah kudu kajian teh jiga ulama oge lamun sapopoe urang gaul jeung ulama jiga santri wae mah kudu teu kudu jiga ulama jika santri wae mah kudu tapi lamun urang gaul yang tukang mabok jika wae mah si eta teh apakah bahasana apakah ieu mun teh gayana apakah ieu ngomongna kudu tuturin dikasih eta mah jika urang ayeuna gaul ka Habib nya gaul jeung Habib wah jelema tukang sunnah begitu wae ya namun juga aduh udah Habiban tuh eta teh nya gaul ieu jeung alus teu tahu bahasa Arab nya harim eta teh tina gaul teh paling aya namun teh yang kitu udah gogog kudu kaluar aja tukang mabok gogog mah kudu kaluar itu aya bahasa wae mah nya aya tadi mah aya namun teh jeung Habib syukra tapandol nah eta aya namun teh jeung abah tapandol kitu dah gawe jeung Habib jadi kitu pengaruhna besar pisan pancet di dia oge la tasaban min mangkana ahla bab jeung nu goreng jeung nu salah jeung pasak macam tong batasahulir dakah wal bala itu merupakan balai yang besar di antir tawbu yasrufu minatabi karena watak seseorang itu teh saling naon saling bedol saling aya namun teu mengambil saking nyata mencuri lamun urang aya namun tama teu bisa ngabaud pasti ngarang-ngarang babarengan dari jeung urang bakal naon bedol gitu nah aya namun tama urang anu kabaud atawa komo lamun teu mau misi mah urang teu mau niat pasti aya namun teh urang bakal kabaud gitu wa nafsu majbulatun alal iktida da ieu mah nafsu urang jadi di watak teu ngeunana teh hayang naon hayang nurutan jelema nu dianggap hebat urang pan urang teh sok nganggap hebat teh nya jelema lain aya hebat dina ibadahna lain hebat dina ilmuna lain hebat dina amal solehna tapi urang teh sok naon sok empati gitu tadi mana-mana geus aya empati pasti lambat laun urang bakal bisa nuturkeun urutan manehanana kumaha lamun aya namun nu disimpatian ku urang teh jelema salah jelema dorata urang terus itu adalah pengaruh tina larangan tina campur gaul jeung jelema neraka malah aya namun tamaya saur Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an dina kitab hikmah la asab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala maqaluhu mun urang gaul aya jeung seseorang entong aya namun tawaka ningali karena omongan aya namun sama dohirna wungkul engke di mana-mana tingkah-tingkah lakuna mawa ngalilirkeun ngabangkitkeun urang bakal bekisieun bahwa bekir seka Allah maka gaul campur bobo ngan lamun ieu hate urang jadi matak jauh ti Allah najan ngomongna halus oke ulah ieu bareng gitu jadi eta mah cangkang gitu
Tapi lamun aya namun tamat tingkah anak gulang gilagna gurang gerikna mawa pengaruh kana hati urang jadi sieun ku Allah jadi cintaina ka Allah gaul deukeutan reuteungan parangan jelema eta tah eta teh aya teh di para wali di para ulama jadi ulama mah tegas urang ngajek jerek we ngomong sieun ngajek jerek we ceramah ngajek kiceup ku kiceup teh geus tembus kana hati jadi sieun ku Allah jadi sapaina jauh urang teh aya namun teu majoa genah we dikir teh kitu ku kiceup eta teh nah aya namun teh jadi genahnya saprak pepenak sareng ajengan eta yo langsung aya terusnya nah urang teh jadi gagah jadi kuat aya namun teh biasana urang leuleus biasa urang males teh nyata ningal tingkahna ulama eta kekuatan lain aya namun teh disebutkan aya namun lisan hal teh lisan hal mah lisanul hali absahu sampai ibarat aqwa min lisanil maqal perbuatan pengaruhna lebih kuat lebih tajam daripada perkataan mun urang aya namun pidato ceramah moal pati gede pengaruhna praktek aya namun teu urang bager akhlak halus ibadah ena getol jauh aya nu ningali teh jauh tah kadinya nganileuna lebih kuatna kadinya karena nyata perbuatanana lain karena perkataan lain karena perkataan mesti ngebrek oge aya dalil teh kan aya hare-hare mah jeung omonganana moal aya pengaruh kan ngadengkeun moal aya pengaruh aya namun tamakanu kanu ningalina kanu ngabarungan moal jadi tina lisanul hal nah di dia ayeuna selesai apa ilah radhiyallahu an di mana-mana urang papanggih jeung jelema ajeun dalil murud teu mawa pengaruh kana hati urang jadi lilir jadi bangkit ka Allah jadi cinta ka Allah jadi adab ayeuna ka Allah jadi resep ka akhirat lamun ayeuna jadi pengaruh kajeun teu pati cumarios kajeun teu pati pidato cepat-cepat ayeuna mun merapat ka ajeuna pokoknya namanya aya namun tak kira-kira daya teh aya keneh nu seperti itu teh aya nu aya kasa akan mabulah di mana-mana aya namun tetepan sareng walaupun hanya sekilas aya hikmah dirinya aya langsung hikmah dina pertemuan eta naon we mun aya namun tetepan aya namun terserah apa pasti dirinya aya naon aya hikmah masuk ieu salah satuna aya namun teu masuk diungkap deui dia eta aya dina pertemuan komo lamun tos sasaurang tanagana teh aya namun tanaga ieu we sakieu aya namun teh ya cenah aya namun teh kieu di mana aya namun teh anjeun teh anu sahaya namun teh bapak anjeun anu saya namun tenung anjeun anu saya natah apa mah paling ge kata tetapi kaki teh geus nyambung tan aya namun sama ari kanu apa anjeun tuh nah cenah osok silaturahmi atawa tara osok silaturahmi naon hartina eta nyambungkeun kabarayaan nepungkeun kaduluran atuh mun rek nepungkeun kaduluran anak ai panca kaki dulurna teh nyaho ada moal jadi dek nepungkeun kaduluran jiga urang pan aya namun dalam silaturahmi teh gebud we ai maneh aya namun tama kadinya teh naon sifatna naon panca kakina naon hubunganna tah urang mah arahna matak aya namun tama silaturahmi kieu carana ari aya namun tama anjeun kakuring kapinaon gitu anjeun ayeuna ka kuring ayeuna mun ka naon sok ayeuna mun tanyakeun budak ayeuna mah kieu we ayeuna mah ka aki wae kan ini budak geus di kamari teh siapa nama bapak anu siapa nama anu naik we ayeuna mun tak kan ini bari nina aya keneh siapa ayeuna nama nenek enggak tahu siapa nama ayeuna ge enggak tahu saking ayeuna mun tamatara diungkapna da baheula poin kieu matak pang hoream-horeamna pokona mah 1000 ayeuna mun teu make diarsap lamun diajak silaturahmi pun bapak horeamna beunang
Atuh da pan ayeuna ngobrolkeunana panca kaki pan urang mah teu butuh cek urang ngobrol nu kieu ngobrol kolot teh ayeuna ngobrolna euy maneh teh budak ayeuna mun teu boga ieu boga bapak maneh boga dulur ayeuna mun teh bapak maneh sakieu anakna sakieu pikir ayeuna diomongkeun di depan katena urang aduh kieu teh ayeuna butuhna ayeuna pek tah ayeuna mun gerasa ayeuna turutan cara ayeuna mun teh kitu nyaho ayeuna kadulur teh komo diranca betang mah di imah ayeuna mun teh yakin di mama abah saraji pan loban menangkeun dulur aya diranca betang mah babari nyamungkeun eta teh nah ieu teh ayeuna mun teh ongkoh ngaranna mah nyaho dulur tapi begitu tanya teh kapinaon duka kana dulur pokona mah dulur padahal arep kene eta teh ayeuna ada kene sok ayeuna mun agang sok ayeuna mun teh kitu jadi dulurna capek tambah dulur kene cenah aja mau ayeuna saraji ayeuna mun tapan ka dieu tah ieu ge nya bada ayeuna mun nyambung deui di dieu mah ayeuna mun terlalu nyambung ka dulur gitu jadi kawin teh ayeuna loba nyambung ka dulur genah silaturahmi teh moyeng ka ayeuna mun teman di dieu ngan kudu apal nyata disbak kudu apal panca kaki karena ketika aya forum silaturahmi teh urang nyaho dulur naon kan nya teh saha dulurna gitu kan keur nyambungkeun teh supaya nyambung terus gitu coba ayeuna mun teu belajar gitu teh budak-budak ayeuna mun tama ayeuna mah teu hampir teu apal kaki kakuat kamang komo kadituna kapi dulur ayeuna mun teu sepupu mun geus apal teh celakun eta teh kudu diparentahkeun ayeuna silaturahmi nyata silaturahmi teh nyambungkeun kalau jadi urang kudu nyaho nisbat kudu nyaho omongan eta pesen bahwa ulah wani-wani campur gaul jeung ahli-ahli maksiat, ahli-ahli batalah, ahli-ahli tukang ngaremehkeun kana agama, ngabaekeun kana salat, ngabaekeun kana ngaji, ngabaekeun kana ibadah-ibadah kewajiban anu lain malah ngaremehkeun nya kana pasunatan pateges. Tong ayeuna mah. Nah ngandi da loba keneh ayeuna babaturan nu daek diajak babar nu bager nu alus nu aya ilmuan nu aya amalan wal ujratu ari ujrah nyingkah nyata tina ti papada jelema tina campur gaul jeung jelema karena ujrah eta al aula leuwih utama ida fasada di mana geus ruksak naon zaman au khafa atawa di mana-mana sieun si jalma di mana-mana sieun si jalma min fitanin tina pirang-pirang fitnah bidinin fitnah anu hubungan jeung agama mubtalan anu nyaeta diuji anu dicoba eta dinin eta agama artina ieu teh aya anu alus cicing di tempat teh bari campur gaul jeung papada jelema aya anu alus tingkah maka ketika zaman anu geus ruksak saperti ieu jeung urang sieun nyaeta kaganggu sieun keuna hama ieu urusan agama anu bakal ayeuna mun tangarusak kana agama urang kana iman urang kana kayakinan urang tah nu alus cenah aldi tijaru aninas nikah tapi ti orang banyak dengan catatan anu tadi teh elmuna geus boga keur ibadahna lamun jauh ti matur teh ilmu ayeuna pikirna geus mapan ilmu ayeuna mun teh hatena tasawuf geus mapan geus boga ilmu akidahna mah geus bisa tinggal prah we teu ngabutuhkeun bimbingan deui teu butuh ayeuna ngawulukan mapapan deui dengan catatan eta ieu zaman ayeuna geus ieu daripada ayeuna mun teh urang bisa mawa ka batur mah bager ka batur kalah ka urang ka bawakeun teh cilaka ieu nu alus nyingkahanna keur nyalakeun agama urang nah junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kantos ngagambarkeun iraha alusna utamana baikna nyaeta masa ujlah masa nikah di kebanyakan orang di kalobaan ayeuna jelema anu loba kieu cenah ida ra'aytumun nas di mana-mana maneh ngabandungan ka jelema-jelema marojak uhuduhum. Jadi geus jalalir janji kira-kira ayeuna kumaha? Kira-kira jelema loba nu tepat kana janji loba nu nyalir. Kene ngaca geus kitu. Geus ayeuna disipakan di mana-mana ningali jelema kebanyak marojak uhuduhum geus jalalir kana janji-janji dah bawa papiha. Geus tara ngalakonan nyumponan kana janjina. Dua waqafat amanat geus ngaremehkeun kana kepercayaan. Dipercaya teh kalah kaculas, dipercaya teh kalah kahianat. Kira-kira ieu namun teman loba amanah loba hianat ayeuna. Kira-kira ge akur pisan ayeuna. Wa kanu hakada. Jeung ayeuna jelema-jelema geus kieu beuki ayeuna hancur wasabaka teras junjunan nyaeta ayeuna mun tama ngaetakeun ngarapatkeun ngaberkeun ayeuna ngapatkeun kana antara dua kana antara jari-jarina. Lajeng ayeuna mun tama saur Sayyidina Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu ma asna'u inda dalika di mana-mana zaman tos protos kitu kedah kumaha jisim abdi kedah kumaha jisim abdi di mana-mana zaman kana janji geus sarulaya kana amanah geus hariana jelema ayeuna mun teu geus siri cakar siri ayeuna mun teu geus ayeuna mun teu kana agama ayeuna mun teu hare-hare tu ayeuna mun teu jelema anu bager di jauhan jelema anu jahat kalah karuba maladna ulama-ulama ayeuna mun teu pada mitnah habaib ayeuna mun teu pada ngaintimidasi tapi ayeuna mun teu tebuh aya ulama dikarem di penjara ayeuna koruptor. Nah jageun saja baca kira-kira tah kedah kumaha kula jisim abdi dina zaman pilih ayeuna mun tah laman zaman saperti itu maka saurjuna irja baik tong loba kaluar timah tong loba timah tadi teh we ngaji kaluar timana usaha nyangan ayeuna keur kebutuhan ayeuna hirup resiko kacumpona balik jadi ayeuna mun teh berjamaah salat biasa kitu ayeuna mun teh kitu kitu deui ieu nyampe wa amsik alaika lisanaka tahan letah anjir sabab dina zaman anu geus kitu mesti ngaberek ayeuna pidato ceramah oge kalah ayeuna mun teh pusing ayeuna sorangan tegasna moal aya hartina tong loba teuing ngomong wahud ma ta'rifu wada ma tunkiru cepat ku anjeun anu nyaho ayeuna anjeun tinggalkeun anu kira-kira meragukan sok ayeuna mun tamajangankeun anu yakin ayeuna eta halus tuluy tinggalkeun anu kira-kira ngabimbangkeun nu goreng teh wa alaika bi ambil khosoh wada anka amrol amah jalankeun kumaneh nyaeta salametkeun urusan pribadi urusan keluarga wada angka amrol tinggalkeun nyaeta urusan ayeuna mun teu maksudna ayeuna urusan tong pipilun kana politik zaman ayeuna situ boro-boro ayeuna mun teu biasa-biasa anu tadina gagah ayeuna mun teu ilmuna gagah ina keyakinanana konsekuen ayeuna mun teu dina hukum sok coba aya jadi pejabat ngeluh ke ulama jadi pejabat jika patalukan ayeuna mun teu menang jika patalukan beda jeung baheula aya di zaman ayeuna mun teu baheula mah lamun ieu aya ulama jeung pejabat teh ulama aya di luhur
pejabat diatur, dikendali, disetir nyata ke ulama. Jadi ayeuna jadi alus. Ayeuna lamun ayeuna ulama jadi pejabat, otomatis ulama disetir ku naon. So, ayeuna mesin di tahun oge, tetap ayeuna mun tambah di tingkat tertinggi di kepresidenan. Mesin ayeuna di gubernur, maka mesin bupati oge. Oh, mesin ayeuna bupati oge, sok ayeuna ajengan jadi bupati kerasa. Pamoran ayeuna ajengan teu bisa naon, teu bisa ngomong, teu kawas ayeuna keur jadi ajengan mah capetan ayeuna. Nah, jadi ayeuna bupati, moral ubah kana teh. Paran ayeuna mun teu ieu hukum. Ada pada naon atuh da kudu ngabunian koruptor atuh da ayeuna geus jadi pejabat mah ajengan oge. Kudu kerja sama atuh kumaha eta. Aya kitu. Oh, ieu kan. Antar ulah dipilun karena urusan orang banyak teh umum teh ulah jadi ayeuna pejabat sok kaya numun tasalamatkeun urang salamatkeun keluarga urang salamatkeun orang-orang terdekat urang mun boga murid boga jamaah salamatkeun murid urang jamaah urang geus ayeuna itu mah kena keur maranehan eta kama ayeuna mah pepilun kana ayeuna kana politik lalu politik, tapi mah tidak politik. Politik mana kan politik, politik mah tidak nampak nipu. Lalu politik ya dah yang namun tentang politik mah, silakan ayah. Itu. Oke, deh nyata, iya masa ujlah ada sebutkan apa lebih baik. Kumaha aya namun tama kieu cenah di mana-mana aya namun tama jaman hiji geus loba tukang pidato aya apa kan kasirun khutbah tukang pidato naloba tapi kana teh bebenyet teh pirdacil aya namun tama geus puguh aya kolot mah tapi ka aya nama pelawak turun karena dai dakwah tabligh artis oge ulama qalilun ulama ai ulamanya ana mah aya namun teh sarang ulama anunya ana mah sarang eta mah ngaranna tukang pidato ngaranna ayeuna tukang ceramah di mana-mana zaman geus saperti kitu eta nu alasan mah ayeuna mah malahan ajengan mah omong nu apal alfiah mah ngati jalan teu payu naik ka panggung teh payu keneh artis payu keneh pelawak payu keneh ayeuna mun teu pelawak mun naik ayeuna mun teu eta ka panggung teh ayeuna mah ai baheula mah pan lain karena ayeuna mun teu seueutik tukang pidatona ngan ulama loba. Jadi aya namun walaupun ulama nasr hari tambada saling hati-hati paur sieun ayeuna aya namun teu pidato sieun salah maca i'rab aya kira-kira ayeuna mah baheula mah pidato teh sieun ayeuna mun teu masalah maca i'rabna sieun salah alfiahna sieun salah jurumiana kira-kira mubalik dari ayeuna aya kan nya teh nah ayeuna mah ayeuna mun teu ulama teh dalam sok ayeuna mun teu menggerak sok ayeuna mun teu umumna tukang tabligh kitu tanya segatan kamu ayeuna ditanya isim mun sorry belak makan ditanya ayeuna mun isim mun sorry pak gitu karena ayeuna mun tama ayeuna mah nu loba teh tukang pidato lain ayeuna ulama pan ulama mah aya hasna ulama mah nyaeta teh innama yasallah min ibadil ulama anu khawatir risik pamur ketika ayeuna mun tama ieu terjun ayeuna mun tama di umat sieun salah sieun ayeuna mun teu masalah fatwana sieun salah ayeuna mun teu ngahartianana sieun salah ayeuna ngahirobanana ulama ayeuna mun kasirun sual
lahu qalilun mutu. Kira-kira aya-ayana loba nu menta loba nu mere. Antara dibanding-banding ayeuna loba nu barang mere loba barang perintah. Nah, geus zaman ayeuna mun teu kitu. Eta teh geus zaman nu dilakukeun ku Rasul. Dibandingkeun jeung nu mere, loba nu mere, loba perintah. Nah, kita ayeuna mun teu eta ayeuna anu mere na ayeuna mun tamasa kampung di masjidna nu menta sumbangan 10 masjid. Loba atuh ayeuna mun teu loba anu naon loba anu ayeuna mun teu mentana loba ayeuna mun teu mentana tibatan anu merena al hawa fihi qaidun. Jadi anu jadi ayeuna mun teu patokan teh dina zaman eta mah nyaeta ilmu diatur ku nafsu. Lain ayeuna mun teu nafsu diatur ku ilmu, tapi ilmu diatur ku nafsu. Kurang tangan dewe ayeuna mun teu makawana nu ngaharamkeun ieu masukana ayeuna da aya keneh kawana nu ngahalalkeun. Kurang neangan dewe ayeuna cek ulama ieu ayeuna mun teu matumunang teh da geuningan aya deui tangke mah bakal diatur ilmu teh ku hawa nafsu. Ai kudu nama nafsu nuturkeun kana naon? Nuturkeun kana ilmu nu aya teh dina ati. Ari ieu mah ku sabab geus ayeuna resep dirinya teh ya. Itu dikorek-korek dikorek-korek. Nu meunang, nu teu meunang cenah jadi meunang. Nu haram cenah jadi eta teh nyaeta perbawa nafsuna. Zaman geus kitu tah eta teh nyaeta zaman anu alus lamun ayeuna mun teu puja. Mata dari iraha ulah ayeuna mun teu eta zaman bakal saprotos kitu nu dieu teh ieu ida umitatis shalah. Di mana-mana geus dipaluman salat. Di mana-mana geus dipaluman kana salat Allahu Akbar. Tong batur kitu nya aya namun ampun geus aya namun tadi ada nama geus sadar ku di ada nama. Ieu mah aya namun tama di jurung-jurung di omongan malah aya namun tama di jejele di cacambah dicarekan teu goyang-goyang. Ida umir di mana-mana geus dibunuh nyaeta naon salat hartina geus naon geus amung geus rese ayeuna jelema kana salat gara ayeuna mun tamat tingalikeun ayeuna mun aya di masjid saja ayeuna geus sakumaha sasana tarawih geus sakumaha ayeuna mun teh sasana tarawih aya suganta ayeuna mun tamanya ino ayeuna tarawih teh atuh tugan tapi ka ayeuna mun teh satengah tapi ke tengah-tengah. Aya tengah-tengah wan kieu pancurigaan. Oh, ayeuna mah nuju nuntut marudikeun teh curiga teh. Atuh da aya kareta lima geus apa saudara. Mudi cacat kusubna aja teh. Oh, disebutkeun ayeuna mun teh cenah tarawihna keliling meureun di ditu pinuh ku jamaah di dieu oge bakal naon pinuh punya lamun tarawih keliling berbakal itu da ieu namun tama ieu mah mudi da ieu na usumna da ieu namun tersebutkeun tarawih keliling di ditu kosong di dieu kemana. Begitulah atau salat aya namun tama wajib geus bahwa ayeuna salat ayeuna pokona mah asal eta we setelah dina malam pertama ciga teh gitu eta we di wetan mah baheula ina hanya aya namun teh bener saeutik eta teh aya namun teh malam kedua teh langsung tilu jajar tilu jajar ya sawe kadina keur penting dua jajar aya namun penting tilu jajar kada dia mah aya namun sebutkeun ieu mah naon tarawih aya namun teh sorangan geus ngilu hayu moal keur bae kalau pamajang apa ada teman naon umum sebar ke sana. Ada di dia mah teu ngajak batu gitu aya namun teu aya ngilu hayu gitu sabab naon sabab karunya bisa aya namun teu naon keberatan witirna aya namun teu 11 lamun anu hayang diajar witir 11 ka dieu gitu anu keberatan mah gitu malah ayeuna cenah ayeuna sok naon sok parleo kan bae
tong diurahkeun aya nu tilu cenah aya nu teleos aya nu malah tarawih oge di dieu mah nu dalapan ge aya bae dalapan leos bae ieu mah aya untuk syaratan oge dibandingkeun jeung tarawih besar mah lumayan aya bae da meureun mah kamana jigna lah musim teu tah tarawih oge na meureun aya salat mutlak mah beunang teh nu dalapan rakaat teh terkudu aya nu memasayakeun aya tarawih 8 rakaat 20 bae dah lumayan 8 rakaat ke sehari-hari mah irahat deui sia salat sunat 8 rakaat untuk aya bulan puasa tarawih teh dapat reos bae tapi geureung untung baik datang kayak gitu kok aya namun teman tempo aya namun teman witir cenah aya dorong cari bae ku cicing aya dari tempat ibadah oge daripada aya namun teman batur mah ayeuna ari ibadah batur salat ieu mah ngalewas ieu mah cicing bae cicing lagi salat lumayan geus aya nu kudu kitu ayeuna lamun deuk bager lamun deuk ketol tong sakurang teh da boleh nutur teh yo moal tong aya namun telebating meunteun batur gitu tong lebating aya meunteun anu hayu gitu mah aya namun di zaman ose eta mah urang ngapa bener mah urang sing bener sing alus wa bilang arrasa kadua nyata zaman anu bakal terjadi kitu teh di mana-mana nyata geus saling terima sogok menyogok geus aya namun teu biasa sulit ayeuna ayana keadilan di pengadilan ayeuna aya pengadilan aya keadilanana sulit di mana-mana aya namun teu geus tumbuh sogok menyogok keur ayeuna ngabenerkeun anu salah keur nyalahkeun anu bener itulah ayeuna zaman anu geus hatur-haturan ya pasti dawuhkeunana ku junjunan mah ieu teh dawuhkeunana panjungjunan mah nyata dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kuninga kana zaman anu kapayu anu bakal ku Allah lain mitos mah lain ramal lain ramalan lain wa yubadir bi ardin yasirin dunya engke mah agama teh bisa diperjualbeukeun bisa diperjualbeukeun ke mah halal bisa jadi haram yang penting uang haram bisa jadi halal penting uang gitu salah bisa jadi benar penting uang benar bisa jadi yang penting gitu gara ya namun tertinggal gara ya masya Allah betul panaja waihaka subhanaja jangan jalan keselamatan jangan keselamatan kumaha sangkan selamat terjerat mencek urang mah terbawa arus kumaha salametkeun sangkan ya akan terbawa arus eta salametkeun aya namun tama urang salametkeun wa kadza idza khafal wa kadza jeung nyakitu deui alus kana ayeuna ujilah kita khofa di mana-mana sieun alruku kana gebrus terjerumus di subhatin kana subhat au fi haramin atawa nyaeta dina paharaman au lidzalika atawa nyaeta sieun gebrus kana paharaman mumasilan sarua nyingkah ayeuna itu gebrus ka dieu jadi ayeuna mun tamelesotina mau kerekeban mau disampakeun buaya lompat yang disampakeun buaya oh cilaka ge jadi saur ayeuna mun tama ieu kimusanif kena dieu bahwa di mana-mana urang cicing dinu tempat anu rame bakal ngalaman subhat bakal terjerumus kana haram tenaon we haram dina barang gitu haram urang ayeuna mun tamadina ngomong haram dina perilaku lamun campur gaul karena cek urang mah henteu kuat nyata menahan arus eta
tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga gitu, tuntutan aya namun warga anu kira-kira aya namun tamayan ya aya namun tama abdi teh sejangkung kalian teh ieu teh aya namun tadi hadiran kalasan bade syukuran aya syukuran kumaha insyaallah sakantana we syukuran sapan nyaeta diayakeun hiburan dangdut ya kira-kira ajengan eta kumaha kira-kira aya namun panteu nyamun aya batur aya namun tama ieu teh kumaha didatangan anu bahasana syukuran gitu ya teh dina raga naon syukuran aya nanggap naon dangdutan ya teh syukuran atuh aya namun teh loba pokona gitu loba nu samacam ayeuna kitu tah teh kan aya namun teh hese disingkahnana teh digugu oh teh nyaho ayeuna teu digugu oh teh ka aya namun teh nyaon teh itu adalah fitnah, itu fitnah. Nyata bisa terjadi aya namun terjerumus karena sobat atau aya namun sama paharaman. Dakar pada makomlahu min dzikri khas pada dia nyata anu tadi mah umum aya mah khas. Jadi ruku fitan al-aida karena terjerumus karena fitnah-fitnah kembali karena urusan agama yasmulul waqi'ah subhat murung karena terjerumus karena subhat jeung nyata terjerumus karena haram hartina ieu nya kitu di alus kana hujjah di mana-mana hariwa rempat melah sieun terjerumus karena malin subhatin aw mali haram lamun dina aya namun teu eta teh ya kadang-kadang aya namun teu teu saeutiknya jelema teh begitu aya namun teh datang mereka urang ai perket di mana ya teh menang maling menang main menang judi menang korupsi menang ngarentenkeun ari duit ari dikeun ka urang geus ayeuna memang ayeuna mun nama geus ngabudaya atuh da ayeuna mun teu kitu teh kan eta teh lumayan resiko ayeuna kitu teh ditarima kumaha teu ditarima ayeuna kumaha tamah-tamah urangna beukikeun ya deui teh Allahu akbar gitu mungkin wae ieu teh ayeuna mun terjasa sisinya ngaran-ngaran ayeuna mun sama orang awam mah aya profesi ayeuna mun sama kadalatur geus kitu teh ayeuna maneh aman bayaran ade dikeun ku urang saantuna nyuruh barokahna we abdi teh sing aya ka menjengan da kumaha ngadoakeun jaba ngamplop gede jaba ayeuna mun teh menta ayeuna doa sing aya ka menjengan dia profesina kumaha ngadoakeun tuluy ku urang ditengor salah eta teh nyaeta wuku fi subhatin wa haramin maka anggeus ngejat ayeuna mun alusna mun geus kapepet ting ayeuna kitu tah lamun ayeuna can bisa ngejat wayahna ayeuna mun teh urang sing bisa ucing-ucingan sing ayeuna bisa ucing-ucingan sing bisa ucing-ucingan teh lamun kira-kira ayeuna mun teh menyinggung ka manehanana tersinggung tuluy ka urang ayeuna wayahna ulah ayeuna dilawan gitu ayeuna teh tinggalin zaman ayeuna tapi ka ayeuna mun teh mah ya jelema anu geus nyaeta ngaragrakeun ayeuna mun teh talak tilu ya ngaragrakeun pan aya masyarakat mah jadi datang ka adengan teh lain nanyakeun hukum sabenerna hayang panggunangkeun gitu kana ayeuna mah kitu teh ayeuna terserah ayeuna teh janten kumaha hukumnya ayeuna uyeuh deui entok itu mah kudu ayeuna salatullah geus teh da beureuteuna mah kumaha biasa gitu-gitu urang teh kuduna teh gitu pati asar mah tos salat talak tilu oge mangkat balik ka hayang teh kitu terus didenge-denge kumaha cenah nya uyeuh deui tetap jawab uyeuh deui tah eta teh pan ayeuna mun tama jadi jin eta teh awewe pamajikan geus ditalak tilu
maka bisa nadebe kana salaki anu pertama di mana-mana geus kasalang heula ku lalaki dikawin ku lalaki anu saja gitu engke geus diserahkeun beak kita kakara bisa kembali deui kana suami anu pertama tah ku sabab ayeuna mun talaina hayangnya hukum ya mah hayang panggunakeun engke teh lamun ayeuna mun teu beli kade usaha beureun dikawinkeun apa begitu tah itu bukan ayeuna mun teu bari kita menghadapi ayeuna mun teu masyarakat ayeuna mun teu zaman kiwari wah atuh ayeuna mun teu zaman keboloan jelema teh lain hayang hukum lain hayang diarahkeun ku hukum hayang digugu diturut ka hayang nafsuna gitu ku zaman ayeuna mun teu kiwari teh wal ikhtilatu binasina bi jam'im wa jama'atin wal alam bisawab